silokana ya upami pamegat nuju emosi sok kami kasudutku jantan istri ya ulah dilayangan kudu silih kawedan ya tah seuneu teh dina harupatnya ya saya sekedap ini lagi di pantai ya turunkan tuh ngambil hurungannya kenapa di dia amarankan di dilebetkan dititiskan di pareman tuh ya parem ya teh mau ayah papaseaan ya neng ya teh mau ayah papaseaan oh upami silih elegan oh parem cara klik cekong di masih ah masih lebat awas atas asa kaliwat cekong deh harus kata cekong ayeuna potongkeun kuduaan harupatna potongkeun kuduaan nah piceun jauh-jauh ka poker sing teuing hiji dua hiji dua tilu alhamdulillah bade nincak endog ayeuna nya nah ieu endog teh silokana upami endog mah gampil pupus sensitifnya ieu teh gampangnya si tiasa ngayunkeunana nya oke silokana beuteun endog teh mangrupi bakal turunan nya cikal bakal turunan mudah-mudahan neng sareng aa payun-payun tah gitu neng rada makan sekedik siap angkat hiji angkat tempelana hiji kahanape dua hiji dua siap satu dua iya aduh atos pucat atos ulah wala dianggo kok atos pucat kok ulah lebatkeunnya kedah diwas neng sayuna neng cepet neng wasuh nengna deku ieu mah silokana yen jadi bojo tetep kena ngabdi ka di janten karaoke nya sok upami atos teh kena diwasu upami atos diwasu kena dielap aya tisu nganggo ieu aya alatna nah aya mohon tah ieu mah lumutnya nengnya teu kenging ku kekeset karunya ngomong ku spray mah kena nyeuseun ya siap lebatkeun aya bersih mah nah ayeuna ieu tina taneuh didamana ieu teh nyamutkeun ka urang yen urang oge didamana awalna tina taneuh janten ka dieu teh dulur sabrayna maksudna urang emut bapak urang oge bakal boleh ka jati mulang ka asal janten taneuh nya eta nu mari kedah berbuat kasayang bade cepeng kuduanana ieu sok bade dibungkuskeun neng bade nyepeng nu mana nu panjang nu luhur hah hoyong nu handap hoyong nu handap nu luhur sak nu handap leres sok aduh hoyong nu ngagurayot alah sok cepeng mending nu luhur neng eta sakeun kitu ya cepeng berdoaan ieu teh silokana urang dina ngarumah tangga kedah diwujudkeun ku sasaran kerjasama nya sok digoyangna kerjasama gawe bareng sip digoyang 1 2 3 aya digoyang ayo di atas ka luhur digoyang deui ya di luhur digoyang di luhur goyang hiji dua aduh gagal tukakeunana nu pasang hiji dua ya kan ya 3 alhamdulillah paranto ya lain saya bantayan lajeng panganten menuju di aping ku Pagerayu menuju ke tempat mamahna calik dina kursi mamah ke apa mah heula mamah we mamahna mana mamah
Besan apa nih? Apa nih? Cari Pak. Mayun kami datang ruangan. Jalanan kos resmi jatuh perang Allah. Banget. Apa? Aduh, kuning gua. Kalian neng ayeuna kos resmi jatuh perang. Hidup nanti apa? Hidup enggak neng apa? Biasa ngajalankeun rumah tangga. Biasa mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Hidup anti apa